susah-susah teuing karasana ku diri urang kumaha carana nya urang sangkan gancang beunghar ngadadak gitu. Mang Atun, nuju nama Atun? Geuningan ka mana wae atuh? Aya we. Ai eta ditinggali teh. Coba we sorangan. Pas bola kusut. Kunaon ai Mang Atun? Nya puguh ieu Sep di dieu teh hayang beunghar ngadadak. Tapi geus teu kuat panghina batur urang mah asa nyeri pisan. Tapi nepikeun ka ayeuna urang mah teu apa carana tah kumaha supaya gancang beunghar lah. Gampang Mang atuh kitu mah. Nyewa we ka Mang Udin. Aslina eta teh ngomong teh di dinya teh. Asli di dieu mah. Iya, naraon barudak gararan aing kieu aing. Dengen lagi aing. Ih. Tapi ieu mah di atorekan aing mah. ieu hayang beunghar sih. Naon sana yang beunghar? Iya, ngatun. Sugan lah boga barang anu rek disewakeun ieu hayang beunghar. Ah, iya. Ah, nya bener teu. Aya wae ieu di dieu mah. Asal daek didinya ngaji jeung wirina, da daek teh maneh. Siap. Atunya siap. Atuh masalah. Di dieu jadi kabitan tapi kan. Didinya mah hayang wae tuturuti wae ka batur dasar tutup botol. Geus garaneng. Dengekeun. Kumaha? Bener hayang barareungan. Atunya Nya puguh atuh. Tuh. Pukut anak urang Raja Tuyul sia. Sebagai dasar gentong. Neng, kebenaran we, ieu mah mumpung keur ngariung. Kunaon? Heuh akang teh rek mentah hampura. Mentah hampura kunaon ai aa? Heeh, akang teh tas salingkuh ti tukang Neng. Leres eta teh. Leres mata akang nyeres oge. Ye, setiap akang salingkuh teh, akang masuk nyimpen cengeng. Tah ieu buktina ku akang dicanak. Alah, 7. Keningan. Ami ser-ser teuing. Nya kitu matak akang minta hampura oge. Tapi wios kepan. Nah, jeung geus sagala meni bager kitu. Dan neng oge bade minta hampura ka aa. Minta hampura kumaha ari Neng? Da neng oge sok salingkuh. Sami sareng aa sok nyimpen kieu oge. Beuh. Ari sugan teh ahungku. Wios. Tapi kela. Terus 3 kali Neng salingkuh. Henteu sih seueur ngan sakalihna pas dipasak. Astagfirullahaladzim. Buah edan meureun pamajikan teh. Teu leuwih ti urang. Sakulieur kudunungan. Temere ieu kasbon. Aduh. Sakulieur pelit-pelit teh nya ka jalma. Sep, Mang. dari maneh? Tadi kurang tinggal di kajauhan teh ciga nu rungsing ya naon atuh. Ieu teh kerungsing Mang nyaan. Aduh. Dunungan teh mere kasbon. Nah, dunungan maneh teh mereka pun pedit gitu. Jika nama kitu pun matak teu mere oge. Pelit. Nah, atuh maneh rek kasbon naon atuh? Duit atawa naon? Heuh teu pira di dieu teh Mang. Teh kasbon ieu non teh saanclong. Bodoh. Ya atuh moal bere paling gimana di podaran. Aduh, ye Gusti karunya teuing. Kembang nepi ka teu kaurus kieu. Ni loba hileudan sararoek. Ya Allah, deudeuh teuing hampura kembang ieu. Kunaon atunya hileud teh ngadaharan kembang abi. Assalamualaikum, Waji. Waalaikumsalam, madam. Iya, geura madam. Kembang abi meni raruksa. Tinggal ieu meuni soek kieu teh ku hileud asing rajin nyeliksik-na. Panan Bu Haji teh sibuk syuting ayeuna mah. Tinggal nih balolong kieu, tinggal tah mun nu bolong kieu teh cing cirining aya hileudan. Oh, Kayak Ibu Haji. Hampura kanu kembang Bu Haji ge aduh ieu miasa Mun teu sarardi. ka urus kieu ya Allah tinggal di negara ring.
Keun heula ke urang tinggalian. Lamun aya nu bolong berarti aya hiledan Bu Haji. Mun daunna soek ieu bolong. Nya, tah eta teh sok aya hiledan kudu ditingali Siap. eta mah daunna. Lu ieu nih hampir kabeh Gusti nu agung Bu Haji mah meuni naon gawe sih di imah teh? Waduh. Ya Allah ya Robi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kunaon? Mana kembang menang hayang, coba ieu kembang teh mahal madam Gusti. Kunaon mah dieu Bu Haji? Dasar hileud durus tunjung sia. Tingali, kan cek madam tadi naon? Ari daunna nu barolong, berarti ieu teh beak ku hileud. Ieu mah dikabeak kabeh, daunna bolong kabeh. Geget. Ya Bu Haji, Allah. eta teh ngaranna Heeh. janda bolong, lain bolong ku hileud. Ai beuki kembang tapi teu nyaho ngaran Ibu Haji. Iya, kopi. Aduh hatur nuhun pisan Neng. Hujan-hujan kieu meni kersa ih ka bumi Neng. Atuh tong baro hujan kieu Neng. Sok sanajan kudu kahalangan ku gunung, kudu mentas lautan api cik paribasana mah. Akang rela sagalana demi Neng. Allah. Meni romantis pisan ya Allah. Sok mangga. Akang teh atuh apa Tampi Neng, tampi meureun. Atuh ditampi ya kopina Neng. Mangga. Aduh bener ya kopi panasna kudu ditiupan Sengkep heula lah pokona kieu mah. carana memberinya. Geuning anu tadi diomongkeun teh bohong. Cenah lautan api kan ku sebrangi. Geuning kopi sakitu wae ge ditiupan. Buah gehel mereneng pira aku cinta akang rek disarwakeun jeung cai kopi. Ya terserah we. Itu panci. Di seger. Mesehat. Pagi hari minum susu. Bismillahirrahmanirrahim. Kelik. Nah, susu teh kieu nya rasana. Teu salah gitu. Emak, kunaon mah jiga nu barharinggung kitu? Pasti paraseanya mah jeung bapaknya. Pastilah geus biasa, mah. geus teu aneh abi mah. Ya, tong sok kobe jadi budak. Kobe teh. naon? Koboy. Iraha si Api, masean emak. Geus teu Bagus aneh si atuh Api. geus apal abi oge mama jeung papa masuk heng wae. Aing geus naon atuh? Ieu emak teh Naon? hayang nguyup susu. Siga jelema beunghar, batur mah meuni sararenang pagi-pagi teh nguyup susu. Heeh. Aya dia Terus? asaan, hasem. Oh. Sugan mah cuka meureunnya lain susu. nu kieu Cuk mah. bapak peuting masa abi lilir cenah. Mama cenah susu teh ari kira-kira hasil mah bungkus deui be ku plastik cenah. Eta meureun etanya. Aya di dinya boga celites tong sok sadenge-dengena. Sudah kapiresepkeun lilir ku abi. Ari can kumpul lelembutan, geus cicing Geus naon heula. atuh? Si Apih mah maksudna teh kanu susu embe nu titah dibungkus teh. Ari susu mama dibungkusna kutang. Kutang. Susu mah dibungkus kutang. Anu rayu teh mak. Ih, didinya mah sok dijelaskeun deui. Diacak-acak ku bapak teh. Astagfirullah. Ini kuat kabebeakan ka emak teh. Susu rayu diacak-acak ku bapak. Da si bapak nu hayang. Atuh lila-lila mah Diseblok sia urang. lepet dong. Punyanya. Puasna. Kumaha?
Thank